7 balik bapak teh jam 5 geus teuing gaji bapak sabulan 130.000 kajen mama masa tiga alhamdulillah nu penting bapak balik alhamdulillah selalu aya di imah deuleu tetangga urang gajina 200 juta sabaraha sabulan ye tapi balik dah setahun sekali mata ke anakna hiji bae teu nambah-nambah tapi deuleu bapak jeung mama unggal poe panggih jios di reuneuh aya paribasa urang Paneglang nu kitu ngaranna seksel deh tukang sok kurang modal itu mah anjing batu baterai bete gak beli hei tukang son itu bagus deh ya terus ya nggak syukuran bae bu eta boga salaki model gitu syukuran pak aya eta cenah bapak hideung menekot pahili jeung punduh kebok cek ngenang nu ieu jeung menerima berat geus teuing bapak mama marido bae boga salaki bapak hideung 20 kebok teuing masyaallah nuhun Gusti abdi mah boga salaki hideung meja angel kabelok ganti eta aya teh baterena ih aneh jeung tukang son teu beli batu baterai nanti dibayar kitu isep haram jadah doang ih panitia teu beli batu baterai ajan badeng-badeng mah ieu ge aing ge rada deg-degan ieu mah batu baterai teu kabeli ya rahmat Allah berkah Allah yang terkucur ke dunia Islamiyah yang akan disampaikan oleh guru kita yang dari Pandeglang. Sahabu anu ceramana saha? Geus terangnya Kiai Haji Jamaluddin geus siap pampersna. Maka pampersna. Kamuncan siap-siap tah toilet nya. Kepada guru kita yang dari Selok Jengkol sekaligus dimohon untuk yaitu memimpin acara doa bersama. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Yuk kita sama-sama Nabi Putra Abdullah Billah Muhammad Nabi kekasih Allah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi min manusia idolaku Muhammad yang senantiasa ku rindu bi Allah Muhammad Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim sallu ala nabi mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana littiba'i sayyidil mursalin wa ayyadana bil hidayati ila da'aimiddin wa yassara lana iftiqa'a atharis salafis salihin hatta tala'at qulubuna bi anwa'i ilmi syar'i wa qawati'il haqqil mubin wa tahhara sarairana minal hadathil hawadithi wal ibtida'i fid din. Ahmaduhu ala ma manna bihi min anwaril yaqin wa ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu alladhi khassa bil khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Wa qala Syekh Jalaluddin As-Suyuti ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta wal waba wal khirqa wal gharqa wal afati wal baliyat wal hasada wal bughdha wa 'ainas su'i wal lususa an ahli dzalikal makan fa idza mata hawwanallahu alaihi jawaba munkari wa nakir. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat teriring salam senantiasa Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya jaga di poe kiamat sing kenging syafaat. Hadratal mukarramin, para alimil ulama wal asatidil kiram, para kiai, para sepuh, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Raudatul Mutasawwirin kersana abi sakeluargi. Mugi-mugi mantena senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, dipanjangkan yuswa anu barokah. Mugi-mugi ieu pasantren sing langgeng ila yaumil kiamah, santri nu araya sing bartah bahkan sing bertambah. Mugi-mugi guru-guruna sing langkung istiqomah. Wabil khusus al mukarram guru urang anu ti Kapudang, oge guru urang kersana rencang pribados Kiai Haji Badrus Salam selaku qori
anu ku pribados dipika hormat tur dimuliakeun urang daroakeun guru-guru urang sadayana sareng para kiai-kiai nu sanesna nu hadir wengi ieu mugi-mugi senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin dipararanjangkeun umur anu barokah. Aparat pejabat pemerintah setempat bil khusus kepala desa atau yang mewakili kuji simkuring dipika hormat terutami pisan para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda anu didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan masyarakat kampung naon ieu Kampung Lukun mudah-mudahan sabada muludan sing dijadikan masyarakat anu ahli ibadah. Tukang sound efek naletikeun saeutik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah nyiptakeun manusia kabagi 4 golongan. Ayeuna rek dibahas ku jisim kuring insyaallah aya sangkut paut jeung maulid. Allah nyiptakeun manusia kabagi sabaraha golongan? 4 golongan. Anu kahiji Allah nyiptakeun manusia qaumun khalaqahumullahu li khidmatihi wa li jannatihi. Nu pertama Allah ngadamel manusia teh para hadirin wal hadirat hiji kaum diciptakeun ku Allah eta manusia li khidmatihi kanggo ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala bahkan sabada ibadah kadituna wali jannatihi jeung ngesi surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rombongan anu pertama hiji kaum diciptakeun ku Allah pikeun ibadah ka Gusti Allah bahkan pikeun ngesi surgana Gusti Allah. Saha eta rombongan anu diciptakeun ku Allah jeung ibadah ka Gusti Allah bahkan kadituna jeung ngeusi surgana Allah wahum al anbiya. Golongan anu pertama ialah rombongan para nabi. Jumlahna nabi 124.000 nabi. Awas boye kudu nyaho ieu. Nyaho-nyaho jumlahna gampang ngaranna mah. Jaga semua nyaho ieu geus pasti. Dinas 124.000 aya deui 313 rasul. Sabaraha cenah? Tina 313 dipilih deui ku Allah nu wajib dikanyahokeun 25 anu ibu-ibu jeung bapak-bapak poho deui teh. Nyahona kana Adam jeung Muhammad sakitu-kitulah. Hei, inget ante tak? Adam, Idris, sampai soleh lah udah. Iya mah ibu-ibu aing ngaji unggal minggu. Tuh, nu kitu bete nyaho. Itu adalah bapak-bapak. Leuwih teh nyaho jamaah nama kamu. Tina 25 nu wajib dikanyahokeun dipilih deui ku Allah 5 utusan ngaranna ulul azmi. Manusia anu punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Tina nu 25 dipilih jadi 5, tinu 5 dipilih deui ku Gusti Allah ialah junjunan alam habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Makana nabi mah teu bisa dikasab, teu meunang jelema aya nu kieu cita-cita hayang jadi nabi. Wow, panah gelap sia diru. Teu meunang bala hadirin wal hadirat. Sabab nabi mah teu bisa dikasab eta mah geus kudrat iradat Allah, geus rahasia Allah. Teu meunang jelema cita-cita hayang jadi nabi. Mun jadi wali mah bisa bae ge eta ge guat
hese potongan banget kieu mah beneran termasuk pula nu ngomong ai wali mah bukeun urang bahas balah tadi ya Allah makana iyalah para nabi dipilih deui nabi terakhir nabi akhir zaman ialah kangjeng nabi besar Muhammad. Makana hadirin wal hadirat begitu ditaros para hadirin Sayyidina Umar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar tadri man ana, cek Rasulullah, wahai Umar apakah sia nyaho saha aing sabenerna, cek Rasulullah, cek Sayyidina Umar, wallahu a'lamu wa rasuluh, punten Rasul abdi terang naon salira jeung Gusti Allah anu terang. Wahai Umar, cek Rasulullah, aing teh anu pertama diciptakan ku Gusti Allah, seluruh perkara diciptakan asal tina cahaya aing, surga, neraka, dunia, jelema, para hadirin, aras, lauhil mahfuz, kursi, surga, neraka dan lain sebagainya diciptakan tina cahaya aing. Masya Allah. Maka cek Rasulullah, ana min nurillah, aing teh diciptakan ku Allah subhanahu wa ta'ala tina tetesan cahaya-cahaya Allah, wal mu'minuna min faidi nuri, sedangkan jalma mukmin diciptakan ku Allah tina cahaya aing. Maka penting iya urang lukun terutama brok musola berikut pasantren ngayakeun acara tasakur maulid, muga-muga tasakuranana ditampi ku Allah, muga-muga tasakuranana ditampi ku Rasulullah, amin ya rabbal. Dasarna ge pak muludan mah ulah diletik-letik kudu nu kualaleg. Bu, ibu, bu, sebenarnya anu kudu leuwih sumanget kana muludan mah ibu-ibu, namun sababna sabab ieu ibu-ibu baheula mah can Kangjeng Rasul diutus ka alam dunia eta ibu-ibu nasibna kujore jasa, kujore kumaha kitu ye, eta ibu-ibu baheula mah nasibna ngalayanan nafsu bejadna lalaki. Pala hadirin, bahkan lamun ayah pamajikan reuneuh laju borosot ngajuru anakna awewe langsung dipencit dikubur hirup-hirup, hina teu awewe, hina teu hina. Bahkan di zaman jahiliyah aya nikah sipah. Pas kumaha nikah sipah kiai? Nikah sipah mah awewe nah hiji, lalakina 16, lalakina minimal 4, lalakina minimal 5, salome satu lobang rame-rame. Engke bila mana borosot bengajuru eta si awewe, aya naibna, aya dewan hakimna, tah ditilei cek eta awewe ka eta lalaki, lalakina dikumpulkeun kabeh. Cek eta awewe, wahai saudara-saudara yang pernah menanam saham di perut saya, kerjasama kita sekarang ini sudah menghasilkan buah, inilah buktinya si jendol. Nah engke budakna ditilei kamana miripna, mun irungna kasih A, matana kasih A, sumutna doang si A, kulitna doang si A, maka diakukeun nasabna bapana si A. Mun miripna kasih B, maka diakukeun itu ialah bapana si B. Ialah nikah sifah haram, haram, zina, zina. Wa ahallallahu nikah wa harramas sifah. Allah halalkan pertikahan, Allah haramkan nikah sifah. Bu, hina teh awewe. Coba bu, hoi, awewe na hiji, lalakina 8. Pantes tuh, hina tuh, bu coet na hiji, ulek na 4, pantes tuh, nyambel bisa mual, tomat hiber kemana buah, cabe melesat, bawang nu pantes maki ya pak, coet na 4, ulek na hiji, akur bapak-bapak, ulah sian-sian haram jadah doang.
Woi duni musola ngomong ulah sian-sian. Akur tante bapak-bapak cocok, ibu-ibu ih tolol atau naon urusan anak ulah ngomong ke coet satuju segala. Hari ibu-ibu hayangna kumaha gitu Teh Haji Amal hayangna kumaha gitu Teh Haji hayangna kumaha. Oh cenah ge Pak ibu-ibu mah hayangna kieu coetna hiji uulekna ge kumaha sia lamun coetna pepes. Atuh teu bisa nyambel teu lamun coetna opat pepes hiji serep masih kena aya 3. Akur bapak-bapak satuju Pak aing mah moal nanya ibu-ibu ja sampai ka modar saya tak mau setujuan kunaon kula ngomongkeun coet ibu teu satuju kula cungan sengiro dia. Hei. Tapi ketika Rasulullah dilahirkan ke alam dunia, derajat ibu-ibu ditingkatkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah, ibu derajat anjeun 3 tingkat dibanding bab. Cek sahabat Rasul punten di alam dunia sanu kudu dikarunyaan. Cek Rasul indungan. Cek Rasul sadai Rasul indungan. Sadai Rasul indungan. Sadai Rasul nembe kakarak bapaan geus ibu darajatna 3 tingkat dibanding bab geus mun mere duit ka indung 300.000 ka bapak mah cukup 100.000 bae. Akur ibu-ibu kunaon sia lebah coet teu akur harap jadah doang lebah duit be akur lebah coet teu akur henek jaing mah lebah duit akur dasar jurig duit dari mana mall kuari itu tuh paket unggal poe sampai ke botak hulu salakina gedeng-gedeng salakina dipencetan riet hulu deui cek pemajikan aing mah aneh ka bapak sia tiba heula riet hulu bae riet hulu deui ai kitu ieu bapak riet hulu bae tiraha cek salakina ti barang kawin jeung sia cenah aing loba pamenta meureun ka salaki makana ibu kudu boga rasaan. Mun salaki ibu tukang kulit di pasar ulah sok hayang mobil Avanza bengek salaki sia enggak surang mata sakuran bae ka Gusti mata kula sering ngomongkeun supaya ibu na daek jadi istri anu syukur geus ibu kudu jadi istri pendingin jangan jadi istri bensin kadenge aya salaki usaha turun isuk unggah sore teu dohor teu asar menang duit puluhan juta setor ka pamajikan kumaha cek pamajikan wenda Pak mamah malain hayang kieu sakieu ge mama alhamdulillah sakieu ge mama alhamdulillah lain bapak turun isuk unggah sore waktu kaburu salat teu kaburu ngaji mama mah embung kitu masyaallah jadunya ieu bakal ditinggalkeun ku urang aya eta dilukun bikang nu kitu potongan potongan kok mau harapan kula mah iya maka harapan salaki kalah ngama manas Pak dale tuh batu dale misalkan atuh kadala ku aing ge aing teu buta teu naon Pak turun rumah tangga karena kayak 2 tahun motor 3 warung meni gede masa Allah dale kamar ke pengajian di doa bimaman masa Allah masa setengah meter gelangna korong sampai ke bongkok lempang deh ya Allah laju anting segede baban mobil truk aing mah tiba heula ieu pelik kubar ku kelong ti bapak aing eueuh ti dewek mah eueuh sabenerna mah aing tiba heula teu boga teh naon aing naon dipelet ih ka mana-mana aya di dieu nu kitu Pak sekep babajikan gitu mah coba jadi istri ibu jadi istri pendingin ulah jadi beng enggak syukuran baik Gusti Allah Pak sakieu ge mama alhamdulillah boga salaki bapak ya Allah pareto mah sabenerna ieu bapak embung ka mama mamah teh embung ka bapak naon gitu atuh jamu beda bapak baheula mah geuneut jasa ya Allah iku ari mah ieu mamah embung ditinggalkeun ku bapak ya Allah sakieu mah Pak alhamdulillah mama males teuing nu penting awak mama cager bapak cager alhamdulillah tapi ari awak cager mah alhamdulillah dahar nyatu jeung jukut geunah ai kitu eta daun-daun lain jukut ai kitu eta poh-pohan lain jukut daun kacang lain jukut
bener tante. Tapi awak cager meni senang barang hakan pot ngerau-rau tapi rasang rai uyah di pululu ku daging pelem nu aya jajal lamun ibu geriet hulu kerjari huntu nyatu jeung paria atuh pahit bener. Tapi alhamdulillah ya Allah Pak mama boga salaki bapak alhamdulillah nu penting mah urang awak jager imah sakieu mah urang teu kabocoran boga 2 kamar kahiji atuh urang kamar kadua anak 16 buat ditumpuk Masya Allah rajang kok 3 tingkat geus teu mahi alhamdulillah Masya Allah. Tapi urang sakit mah awak cager dahar teu menta anak jajan alhamdulillah nu hiji ka pasantrenkeun beuh komo ieu alhamdulillah cenah anak papa cenah anak mama ku di pasantren di lukun di nu abi maman beuh alhamdulillah urang geus 2 tahun teu ditongtong ih kolot geblek begitu aya nu kitu di dieu nabi dan itu kan anak 2 tahun kok ditongtong nek hirup modal elos anak ayo ngomong hayang boga anak soleh hayang berhasil hayang sukses ayo ku indung bapana tuh lebih ditong hei bo hei sakia ge orang alhamdulillah aya eta cenah bapak pagaweana tukang ngaduk berangkat jam 7 balik bapak teh jam 5 geus teuing gaji bapak sabulanna 130.000 kajen mama masa ge alhamdulillah nu penting bapak balik alhamdulillah selalu aya di imah deuleu tetangga urang gajina 200 juta sabaraha bulan ye tapi balik da setahun sekali mata ge anakna hiji bae teu nambah-nambah tapi deuleu bapak jeung mama unggal poe panggih jios di reuneuh aya paribasa urang Paneglang nu kitu ngaranna cek seru deh tukang sok kurang modal itu mah anjing batu baterai bete gak beli hei tukang son itu bagus deh ya terus ya nggak syukuran bae bu eta boga salaki model gitu syukuran pak aya eta cenah bapak hideung menekot pahili jeung punduh kebo cek cek ngenang nu ieu jeung menerima berat geus teuing bapak mah mamah marido bae boga salaki bapak hideung 20 kebo deui Masya Allah nuhun Gusti abdi boga salaki hideung meja angel kabelok ganti eta aya teh baterena ih aneh jeung tukang son teu beli batu baterai nanti dibayar kitu isep haram jadah doang ih panitia teu beli batu baterai acan badeng-badeng mah ieu ge aing ge rada deg-degan ieu mah batu baterai teu kabeli ya kumahanya atuh batu baterai jeung teu kabeli laju komangke laju kumaha kiainya ampura binya abi bu ampura abi telah nyalahkeun abi mah panitia nu disalahkeun nek diganti moal eta lamun moal diganti gede-gede volumena ieu terus atuh jajan mulai ngaji muludana ge tenang be bu nyantai be insyaallah tenang be urang sampai jam 3 be nya urang HS be babarengan di kabeh terus lesteng boga salaki hideung jahideung mah angel kabelok ja kamari ge eta leutak nanglek 2 cm teu kanyahoan jahideung ieu aya di dinu hideung lesteng syukur jadi jelema hideung dodol Garut ge legit ari hideung mah eta anyar teh batuna cek setuh bener Jis ya bagus Jis dewek panitia ongkoh ditolol terus bu enggak syukuran baik alhamdulillah Gusti abdi mah boga salaki pendek nuhun lamun dibotok kudu make bangku baik jahuluna deui nu beunang enggak syukuran
Ya Allah, nuhun Gusti abdi boga salaki jangkung tawado jelema anu sabab lamun ngaliwat kenal lawak dongko men bisi mantok. Syukuran bae boga salaki hideung wios Gusti salaki abdi mah hideung mah angel kabelok. Masya Allah kamari bagi ngariung kalukun kanu abdi maman wasilah salaki hideung nyokot berkat 15 tengah nyahoan ja hideung ieu. Bahkan kamari mah Gusti ku hideung na salaki abdi meh beka siuk ku mobil sampah japajarkeun plastik. La ilaha illallah. Meh beka keduk ku mobil sampah. Ya Allah, wios Gusti alhamdulillah abdi boga salaki hideung meni atoh jaka mah ge make baju hideung make peci putih atuh doang tai cak-cak. Bahkan kemarin atuh ku anakna dibeurekeun baju beureum, anakna tolol teu boga rasaan. Nyaho bapana hideung, atuh dibeurekeun baju beureum barang dipake atuh doang kulit tanggil. Teuing Bu syukuran bae nya. Teuing pan salaki ibu hideung, ibuna rada putih, anakna pan belang. Lumayan. Mantap kudu boga rasaan ieu pemuda we, pemuda santri we anu can kawin we. Lamun kumaha kulit hideung tengan pemajikan putih, anak belang. Ieu mah kumaha hideung pemajikan geheng, atuh anak dodol tenjok. Terus ya makana iya penting iya urang lembur lukun keur ngayakeun tasakuran. Tasakur naon? Tasakur Allah subhanahu wa ta'ala geus ngutus Kangjeng Nabi. Alhamdulillah urang dijadikeun umat Kangjeng bahkan alhamdulillah urang mah iman ka Allah, iman ka Rasulullah, bahkan cicing dina agama Islam urang mah syukurna ka Allah. Alhamdulillah geblek-geblek gue folol folongo cicing dina eta iman Islam mahal Pak, teu bisa dibeli ku duit. Kadang-kadang aya jelema kafir Cina yaitu geus bergaul jeung Islam can menang hidayah taufik mati Allah susah. Mata ieu keimanan tiaga hati guat. Nah, sok urang ngaji tauhid sakedeung we nya supaya rada paham saeutik, rada paham saeutik rada pak. Sok lamun balik ti dieu inget apalkeun. Mun teu apal tanyakeun deui. Diparentah dikersakeun doang iman Abu Bakar, diparentah teu dikersakeun doang iman Abu Jahal, teu diparentah teu dikersakeun doang kufur Abu Bakar, teu diparentah dikersakeun doang kufur Abu Jahal. Bisa? Kacirilah. Antum bisa-bisa nu eta coba. Ieu mah odah. Anu cenah mimin ari sia tadi cenah adanya kan ceramah ki Jamal itu adanya kan aya eta teh anu opat perkara diparentah teu diparentah teu kabeh teu diparentah. Hei coba bareng aya diparentah diker doang iman Abu Bakar, diparentah teu dikersakeun doang iman Abu Jahal, teu diparentah teu dikerkeun doang kufur Abu Bakar, teu diparentah dikersakeun doang kufur. Bisa? Yang melalieur nerangkeun age. Ai bapak-bapak yang di maju oleh sedang tepung gue bisa tante dewek. Ya Bu, eta keimanan. Atuh coba eta bari nimang anak, bari kitulah. Diparentah dikersakeun doang iman Abu Bakar, diparentah teu dikersakeun doang iman Abu Jahal,
gitu tabari nimang anak ulah ditimang kula laguan ieu mah kula ge sok pernah ngadengin kita indung kula nimang anak nimang injuna bu kok ditimang injuna aduh bari pepetalan ngomongna iya kewel opon euy anu lalaki aduh ieu ontonan teh amat onton teh anjut aeng bahasa Inggris lain bahasa Belanda lain laju nu bikeun dimpok-pok aduh omok anten upung akeng atuh nanaonan teh eta aya upung akeng omok anten naon eta teh hartina nanya kula mah ya teh Haji naon sih eta hartina eta naon eta kolot balik kitu naon onton deh naon anjut aeng naon harti bo sok pak ayo orang ngaji be ngaji tauhid ya jaya mah tempat ngaji atau di pesantren hiji keimanan teh bapak-bapak ibu-ibu itu wajib nyababkeun manusia henteu langgeng di neraka lantaran boga iman ka Gusti Allah subhanahu tuh makana cek Allah dina surat Al-Baqarah anu ku ibu jeung ku bapak tilok dibaca teh masuk maca surat eta makanya eta ulama gagah karage nyen hadarat munzara ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram al-fatihah hebat ya ulama nyen hadarat al-fatihah kunaon al-fatihah sabab al-fatihah mah hiji jelema bararisa dua al-fatihah eta Al-Quran anu sekian jumlahna itu terkumpul dalam surat Al-Fatihah tina Al-Fatihah dikumpulkeun deui jadi dina lapan bismillah Masya Allah mata kata ulama hebat ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiramil Fatihah Al-Fatihah cenah kumaha ulama embung Al-Fatihah atuh mangga aji bisa manusia ge kieu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram al-Baqarah baca ai bisa mah wa ila hadrati jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Imran baca al-Imran pan urang mah teu bisa tapi Al-Fatihah mah bis alhamdulillah nah mantak bu anakna tenan nya tuh diten Kiai Badrus Salam Masya Allah Kiai Badrus Salam eta batur pula dicaringin laju pamajikan kula babaturan ada jeung pamajikan tah mun geus papanggih eta alempatan ngobrolna uplek duaan potpo ngomongkeun kami padahal meta cenah karena kadang naon ya henteu jojong bae cenah da lagi teu Ki Badrus ngomongkeun urang eta ngomongkeun urang eta atuh jeung papada deui masih ngomongkeun eta atuh kami ge duaan atuh sok ngomongkeun maranehna deui sareng bae terus ya bo mantak anak urang eta sita bisa maca Quran heula nya kita bisa maca Quran ibu lageus kolot ki mapan baheula teu balajar anak mah ulah kudu sampai bis cek aing jonak mah kadele kene kurat ngageblek mah mau teu kadele ieu piraku sakit galodenan ngageblek ieu ge rojak tanah apa rojok matana cenah nek maca waduha kitu tamat-tamat waduha kudu nama walaili idza saja ieu mah waduh cering junang mah kolot aing geuring naon eta tadi waduh deui bonya kudu barisa maca Qur mantak serahkan ke Kiai Badrus Salam kan itu assalamualaikum waalaikumsalam ayeuna dia tanyarakeun anak wayana supaya bisa maca Quran sebab teteh mah jalma bodoh bising ke teteh paeh eueuh nu ngajarahan eueuh nu ngajikeun ari anak bisa maca Quran mah gampang nita nu sejen atuh anak-anak kita ngajikeun teteh kitu kuduna mantak anak supaya bisa maca cek Allah dina Al-Quran ya surat Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim
Allah. Sama eta jis ngaledek aing nama lain deui. Duki Bandu Salam mana mah beuh suara petnya hiang ngahang. Tuh, mantap jagola. Aji Badus ulah tuh jadi tukang ceramahnya ulah. Kudu mah donang ke Hongkong. Ceramah sagala cenah kula. Beuh cuk bahasa Hongkong atuh henteu lah bahasa Indonesia cenah. Ulah. Sabab eta lamun tukang ceramah tukang qori jadi ceramah engke moal endah eta. Sabab ngahormat ge dilagukeun. Atuh ngahormat beui kok dilagu-lagu mena. Hadirin hadirat. Muslimin muslimat. Atuh ranggeus eta ceramah. Mantap geus masing-masing Haji Kiai Badrus anu qori atuh kula leuleutikan nu ceramah. Benar? Benar? Ustaz Ajis protokol. Ustaz Tile jadi parawari ngumbah piring. Ayo Tile, ka mana Tile tah? Hei, Le, masa Allah. Lah ya sudah tanggal jauh, Le. Ya Allah. Ayo Le. Terus ya. Tadi ceramah jam 9 lewat 10 menit, qori jam 10 kurang 10 menit. Montok tadi cenah. Wae nabe cenah ieu. Kudu nyampe 2 jam sampai jam 12. Tenang cek ulah dipila perlu jam 3. Kurang KS kabehan di dieu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Tak iya ayat umum turuna di Mekah. Ibaratna nas. Ya ayyuhan nas. Hei eling-eling ucap manusia. Sah manusia atau orang? Iya kabeh ge manusia. Ndek Islam, ndek kafir, ndek sahabat kabawa ku ayat ieu mah. Sebab ibaratna nas. Ya ayyuhan nas, hei eling-eling manusia. Wa'budu rabbakum. Anjeun kudu nyembah ka pangeran anjeun. Dina tafsirna ae wahidu rabbakum. Anjeun kudu nauhidkeun ka pangeran anjeun. Anjeun kudu ngaesakeun kana pangeran anjeun. Anjeun kudu nunggalkeun ka pangeran anjeun. Saha pangeran urang? Alladzi khalaqakum, zat Allah nu geus nyiptakeun urang. Walladzina min qablikum, jeung manusia samemeh urang, sehingga Allah ciptakan manusia pertama Nabiullah Adam alaihis. Urang asalna ti Nabi Adam, wa Adam min turab. Nabi Adam diciptakan ku Allah tina 60 warna tanah, 60 warna cai. Wa Adam bainal ma'i wat turab. Nabi Adam kakarake antara cai jeung tanah, nek diciptakan ku Allah. Cek Rasulullah, aing mah geus diciptakan ku Allah cahayana. Geus urang asalna ti Nabi Adam asalna tina tanah, berarti hakikatna jelema mah tina tan. Ulah sok diributan jeung dulur kudu akur jeung tetangga, bener gitu. Lantaran urang hirup asal tina tanah, laju di dunia cicing ge di luhureun. Engke bila mana geus eueuh nyawaan bangke ngaranna diasupkeun kana jero. Ulah diributan atuh. Nu pinter asalna tina tanah, nu bodoh ge tina. Lamun ibu-ibu beuki ka pasar eta baheula diciptakeun ti Tanah Abang. Tuh seserian tukang ka pasar mah. Eta ibu-ibu kana ka pasar nu kedak mantap bapak-bapak dengekeun. Lamun pamajikan geus 2 kali ka dokter teh cager panyakitna, ulah dibawa ka dokter ulah. Moal cager. Cek urang teh berobat teh yuk. Moal kayang para rakyat minum obat. Atuh ning jalan-jalan lalieur. Mending ka ditu burung kawana toko emas ayo. Kuat aing kadinya mah ayo. Cager nangtung dekat toko emas mah eta. Udah deh. Juri emas seserian.
geus eta asalna tina tanah urang teh naon urang tujuanna kudu nyembah ka Gusti Allah la'allakum tattaqun supaya urang ulah langgeng di neraka. Jawab ku ibu, hayang ka surga hayang ka neraka? Ih cara lager ngomong nama. Heuy, hayang salamet hayang cilaka. Panteu araredan jawab nama. Nu tilok salat ngomong nama hayang kasur, nu tilok ngaji ngomong nage hayang kasur, nu tukang nyerengidan kasalaki ngomong nama hayang. Tah geus ieu kaimanan teh diparentah ku Allah, diparentah u'budu rabbakum, diparentah ku Allah iman ka Gusti Allah. Para hadirin mata kieu diparentah diker doang dari nu jahal nu bakar asal baik ya malah main dari baik unyam sungguh lagi di barat doang iman abu ada nu jahal nu bakar diparentah diker doang iman abu rada kompak kalau di maralaunan sih salah jenai ditutupan ini sungutna. Eta iman diparentah Abu Bakar diparentah iman diparentah laju dikersakan ku Allah iman jabuktina Abu Bakar mantak diparentah diker doang iman Abu Bakar. Bahkan iya para hadirin manusia anu pertama di golongan sepuh iman ka Rasulullah iman ka Gusti Allah ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bahkan lamun ditimbang iman jelema sakolong dunia cek Kangjeng Nabi ditimbang jeung iman Abu Bakar Siddiq jauh masih kena berat iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya Allah. Nu kadua diparentah tediker doang akhirnya nu bakar takar sedikit masalah untuk dia menang keik salah cenai tuh sesari yang mentah salah malah sari yang nyaho tah eta Abu Bakar diparentah ku Allah ya Abu Jahal diparentah iman ngan teu dikersakeun Abu Jahal mah iman. Bahkan buktina Abu Jahal henteu iman tuh mana diparentah teu diker doang iman Abu Jahal. Sebab Abu Jahal diparentah ku Allah iman diparentah rek kafir rek Islam ge ngan Abu Jahal teu dikersakeun iman. Nu katilu teu diparentah doang kufur Abu eta kufur diparentah ku Allah atuh henteu teu diparentah kufur mah Abu Bakar Siddiq ge bari teu diparentah bari teu dikersakeun kufur jabuktina Abu Bakar Siddiq henteu kufur iman ka Allah. Nah tilu nu kaopat teu diparentah dikerkeun doang kufur Abu eta Abu Jahal diparentah kufur teu diparentah kufur mah sanajan ka kafir ku Allah ngan dikersakeun kufur Abu Jahal sehingga buktina ge eta Abu Jahal kufur. Maka urang mah alhamdulillah geblek tolol folongo aya dina is mantap urang mah kekeh hayang kasur kekeh hayang disapatan ku Kangjeng Nabi ialah ngayakeun muludan sehingga cek Imam Jalaluddin As-Suyuti para hadirin ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta. Tepati-pati ayah hiji jalma muslim orang lukun mau salembur lukun blok musola mah ngayakeun peringatan maulid Rasul illa rafa'allahu al-qahta
terkecuali eta kampung bakal diangkat ku Allah tina penyakit susah, tina penyakit paila. Jadi lamun masyarakat tukang muludan mah moal kata rajang susah riz. Boy, hayang paila tah hayang subur. Hayang paila hayang subur. Gedekeun mulud. Ieu mah aya subur hayang, aya kana muludan pelit. Moal barokah jurig. Kadang jadah doang. Moal. Kerenge. Mata kia lamun salaki ibu air panitia assalamualaikum waalaikumsalam ayeuna ceng hei muludan. Oh lanjut Pak Haji mere teu mere berapa duit 500.000 Pak bapak mere berapa duit 500. Ai kesit mama masak itu masya Allah mere sakit itu kesit ulah pak udah kebuka duit kesit laju sabaratu merena ya mama anak nyombang 2,5 juta. Ayah eta ibu-ibu nuk itu di lukun. Oh deui bae. Laju ayana nu kumaha kitu ya ibu-ibu di dia sabenerna hayang nyaho ulama. Coba nu bener Bu. Ya Allah ya Rabbi, mantak lamun ibu hirup ya embung ke paila hayang subur makmur, gedekeun muludan. Kudu pagodegon. Kudu sumang. Je, masya Allah pala hadirin tuh ulah elek kurang Cikande. Ulah elek kurang kopo, wali meker hararepat muludana di Cikande mah buker naik daun. Sabab di ditu mah kuari teh berkatna ieu lamun nu hadir aya 3.000 maka berkatna kabeh bakul 3.000 bakul. Pohara di ditu mah batur ya. Bakakakna hiji. Ya Allah, ieu sangu bandang nek caca nek menak wala kahejo nek santri nek ustad tukang ojek kiai tah nek pejabat bakul hiji ngan kiai mah rada gede beda. Ayo itu mah rata biasa. Ji kuat ngaharuleng jamaah begitu dibere ya Allah bener tah ieu cenah berkat kami. Atuh Pak di kami mah kompak wari kamari nu ngariung aya 2.300 bakul. Panetan nu lempang suku ti lembur mah kuat nu 1 kilo nu 3 kilo beuh menang berkat bakul pot kieu. Masya Allah hingga balik baik beres ceramah ngadoa bur balik dipanggul lempang suku 2 kilo teu rasa capek dumpak lawang jeger mak deuleu tuh berkat bapak ku mah bakul deuleu bak kakak gerahakan ayo gerak kabehan dalalahar cek pemajikanna ulah dar motor di mana motor ayo motor tinggal lo ku atoh-atohna atuh balik dari mana kalau ditu antarkeun ku ieu panitu antarkeun ieu nyusul motor panitia geus ugorowokan bae maaf cek panitia motor saha ieu motor beat nyarombeng plat nomor samar spakbor beulah lampu sen ajur oreng mah eta nu motor tabakul berkata tinggalun eueuh tuh Kecamatan Baros Pandeglang Cadasari berkata kan atah bea sarimi sardencis Masya Allah balik pan menang hariu hai ceng ada dahar cek bapana dibuka orang beas terus kok bohong kok